Assalamualaikum, Sampurasun. Barudak kelas 10 anu harebat, kumaha daramang? Mugi urang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Tepang deui sareng Ibu Resti dina pangajaran basa Sunda. Dinten ieu Ibu bade ngajelaskeun materi ngeunaan sajarah Sunda atanapi sajarah Tatar Sunda. Sate acan ngawitan diajar, hayu urang sasarengan ngucapkeun basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tong hilap barudak siapkeun alat tulis, buku tulis jeung sajabana. Wilujeng diajar. Dina pangajaran kamari hideuk geus diajar ngeunaan babad. Nyaeta carita anu ngandung unsur sajarah. Ayeuna urang pedar saliwat ngeunaan sajarah Jawa Barat. Karajaan anu munggaran di Jawa Barat teh nyaeta Salakanagara. Kalawan puserdayeuhna nyaeta Raja Tapura. Raja anu munggaran nyaeta Dewa Warman hiji antara tahun 130 nepi ka 168 Masehi. Dipungkas ku Dewa Warman 8 nyaeta minantu Dewa Warman 7 antara tahun 240 nepi ka 362 Masehi. Sabada Salakanagara runtuh muncul Karajaan Tarumanagara. Raja anu munggaran nyaeta Jaya Singawarman nyaeta minantuna Dewa Warman 8 antara tahun 358 nepi ka 382 Masehi. Dipungkas ku Linggawarman dina tahun 666 nepi ka 669 Masehi. Satuluyna ngadeg Karajaan Kendan kalawan anu munggaran nyaeta Manikmaya nyaeta minantuna Suryawarman dina tahun 536 nepi ka 568 Masehi. Anu dipungkas ku Linggabumi dina tahun 813 nepi ka 852 Masehi. Karajaan Galuh rungkad ditulikeun ku Karajaan Sunda kalawan raja munggarana nyaeta Tarusbawa. Tarusbawa nyaeta minantuna Sundawarman dina tahun 669 nepi ka 723 Masehi. Dipungkas ku dua tahta nyaeta Susuk Tunggal di Pakuan dina tahun 1382 nepi ka 1482 Masehi. Jeung nu kaduana nyaeta Ningrat Kancana di Kawali tahun 1475 nepi ka 1482 Masehi. Karajaan Pakuan jeung Karajaan Kawali dihijikeun jadi Karajaan Pakuan Pajajaran ku Sri Baduga Maharaja anu katelah Siliwangi dina tahun 1482 nepi ka 1521 Masehi. Siliwangi teh anakna Ningrat Kancana sarta minantu Susuk Tunggal. Raja Pajajaran anu kadua nyaeta Surawisesa dina tahun 1521 nepi ka 1535 Masehi. Dituluykeun ku Ratu Dewatabuana dina tahun 1543 nepi ka 1551 Masehi. Nu dibarengan ku Ratu Saksi dina tahun 1542 nepi ka 1551 Masehi. Nilakendra dina tahun 1551 nepi ka 1567 Masehi. Tur dipungkas ku Ragamulya Surya Kancana dina tahun 1567 nepi ka 1578 Masehi. Silsilah Karajaan Sumedang Larang. Karajaan Pakuan Pajajaran dituluykeun ku Sumedang Larang anu silsilah rundayanana siga ieu dihandap. Pek titenan barudak.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu pangajaran basa Sunda parantos rengse. Hatur nuhun kana sadayana parhatosana. Hapunten bilih aya kalepatan. Mugi-mugi elmuna sing jadi mangfaat kanggo urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.